Nah, iya mah nyana kanggo gelut ke panganten. Bener Pilih lah, nyarian pokoknya. awak ya teh. Cino mustari ninggang mangsa. Para customer dia gitu. Dan ini bawaannya dikumpulin di sini tuh. Kisah udun ini kan Enak non dia Pak Undung mana abdi teh nyanak termos kanggo alat kecantikan. Tahan yuk masukin dulu. Yo, masukin dulu.
Terus, udah cukup masukin bu. Nah, salim ke ibu ah, salim. Tahan. Cukup. Bu ke belakang mundur bu. Ibunya mundur ke belakang. Bapak maju ke depan pak. Bapak maju ke depan. Salim ke bapak. Aduh, masih 1, 2, 3. Gotong atuh Pak berat. Hei. Gotong anjir kalah joget. Bisa ulun ini kan. Enak non dia Pak Unung mani Abdi teh nyanak termos kanggo alat kecantikan sudah dicanak itu nyuhun ya yuh ya magenaheun. Nah, iya mah nyanak kanggo gelut ke panganten. Bener Pilih lah, nyarian pokokna. awak ya teh. Nyanak weh ieu. Sok pokoknya mah. Ah iya mah nyanak lemari ieu. Ah berat. Berat. Itu. Kalau di kampung itu ini ya teman-teman. Ada yang bawa kasur. Nikahan di kampung itu ada yang bawa lemari ya teman-teman tuh. Bisa kepaduk aja. Jadi itu coklatnya di sana. Anu sangat kusim kuring dipihormat bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, adik-adik sadayana di rombongan. Bangga persiapan heula kanggo anu bade ngawurna sareng anu bade diawurna gitunya. Sok mangga kararempel sadayana bilih bade aya anu bade ramah tamah atuh mangga sapalih bunya bapak-bapak mah mangga palih tonggoh sapalih anu bade nyebat jenengan Pangeran nu Maha Hemat, Pangeran anu nyaah. Puji syukur kasanggakeun mun Gusti mugi nurunkeun rahmat salam ka anjeunna. Bukti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama niat suci dina ati rek ngawangun tilu kedanya diakeun tuangan kanggo caroge opatulah aniaya kanu jadi carogena salami eta caroge amanah Gusti nu mulya opat ulah ngangke kana nasehat caroge
sahbihi ajmain. Terus raisanya alhamdulillah bunya wa syukru ala nikmatillah acara sawer parantos beres bunya hapunten nu kasuhun dina tata cara sawerna kirang upami oge panginten mudah-mudahan harta rezeki anu diawurkeun ku dua keluargi supados dipilari heula sakitu pangintennya diakhiri ku doa barakallahu lakum Nah, tetuang. Nah, tetuang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain dia mani kemu wae. Dek nama deui. Tapi 8. Apa? Nama deui moal? Nah, urang.